ayeuna mah saurna anu di kota lebet ka PAUD wae biayana teh 35 juta di etang teh ngawitan lebet biaya pembangunan 500.000 lajeng biaya buku sareng alat-alat tulis sareng angwan 500.000 itu 1 jutanya. Tah kami biaya kangge antar jemput 32 juta NMAX tuh tos 33 juta ditami HP kangge non grup orang tua wali cenah tuh tos sabaraha 40 juta tadi orang mah alhamdulillah mirah kene nya di dieu nya PAUD mirah di kota mah 40 juta yang lebet ka PAUD teh naon agengna mah gengsi gitu panu geus sajutaan baruang kali mah ibu-ibu na ngajajabkeun hoyong ku NMAX cenah gitu keras kada gaduh HP gepan iPhone pagaya-gaya gitu da kangge non grup orang tua cenah gitu kan